naon sih? Untung jelema na. Mangkat. Kempes segala cenah geus menang nambang si Uwa. Aing pusing teh dorong kuduna ini. Segala bocor aing mah duh kumaha ieu can ka babaturan ka si Wowo aing kudu kumaha ieu. Ini karena ini sugan si nama capek ini dorong wae. Rek milikan kebon heula. Nyawa si Boher gagawena bener teh ieu teh. Lah, beda kuat beda. Babara poe ki can dianterkeun aing geus kudu nikreuh wae ieu mah yeuh. Lah, geus hayu leuh. Yang nyaho yeuh si Boher bener teu digawena eta yeuh tulikan heula saung wanceng yeuh. Kudeung yeuh arok heula. Duh, capek euy. Nya makanya ieu digawe yang can anggeus obah keneh. Coba sawah can dieukeun pan. Kudeung lah baiklah kon pagawean mah arok we heula kudu ngeunah geus wadah teh. Rek milikan Jang Boher ieu gagawena bener henteu nya yeuh. Jang Boher kasep. Hei. Kudeung yeuh kakok. Bapak can anggeus 2 hektar deui. Kamana berenang baik capek yeuh. Aya sorana man eueuh rupana. Ya kita teu katempul geus sok lah. Aduh ari si laing. Cing bener gagawe teh Jang kasep. Beri beuteung. Ilah paingan terong aing beak wae atuh. Loba keneh pagawean. Mana sok man nu katempul anu geus beres mana? Beres mana wae? Ieu tah jeung itu tuh sok. Nah, paingan beak bonteng kumaneh we di hakanan. Tadi urang beri beuteung. Ilaha illallah aing mah. Alah ampun ting. Ampun. Aing mah. Rawe atuh dah. Kumaha da? Teu lapar kieu teh da. Cara rape nu ngejo, nu naon nu nganteuran Bodo teuing paingan di daang we bonteng ujung terong. Bodo teuing ke we isukan kumaha di ditu carekan dimake kajeun Kadeuh lah maneh. Kadeuh lain aya naon. Deu. Sok kadeuh. Ayo. Dieu. Aing mah barang gawe teh ieu maneh di titang ngebonte jeung bener. Lain terong aing di hakanan jeung bonteng. Aduh, kumaha ieu teh caritana? Lapar itu teh nu nganteuran. Terpal we hakan ieu ayeuna mah. Pangilikakeun si Ambu ngilikankeun. Nahon teu? Tuh, cokot beas we di ditu tuh. Di mana? Tuh di jero saung tuh, cokot. Lagi nya. Ya. Ieu mah aron. Ya, lain kadinya itu di eta beas mah di jero eta mah aron kan. Kusia gabah we cokot ka kadinya tah. Hampura urang. Eta heula pabelit ieu. Orang nabung. Orea lah berek ieu bagus ya. Sok. Tah eta. Tah beas mah ini mamawang. Urang salah pokok salah nyokot urang. Utuna mah hakan we pe. Tidahar ke membalik lah. Jadi kasahakeun. Si Ambu si Boding mamajikan. Kudeung heula Ambu mana urang. Eta anu di kerebak di dinya. Oke. Arungnya sepeda uing teu balik aya 2 minggu leuwih mah. Tuh kunaon sepedana? Diinjem ku manehna kitu. Nu nganturkeun deui ka dieu. Weh. Saya jual heula. Kita nganturkeun beas. Si Ambu mana? Balamar pisan pagawean teh. Tenaga gawe pape kudu beres ada angbonteng di carekan lah ya rek anggus ya bro
Baiklah sugan ah, dia beteng ya wadang. Kemana Kang? Duh, Kang arek kantor ke ieu ngaranna si Ambu usaha teh. Si Ambu sugan ieu pamajikan si Boding. Gimana nya? Itu tuh di rompok tuh. Pesan mah itu dah sama dah. Kantor teh nyaho. Oh, emang tak apa? Tak apa. Yang saya sugan. Itu. Nah. Naon sih? Iya abdi teh tadi teh di piwarang ku anceng teh. Oh, si Wa. Naon sih? Nganturkeun ieu yeuh beas. Si Ambu mau titipan meureun nya. Heeh, titipan kanturkeun pan manehna sepedana na gitu. Oh, kamari di ieu. Di imah sorangan asalnya jadi randa. Padaharan gedang we jeung gedang kacang di daharan. Si akan kuning seminggu 2 minggu balik ku ae geuningan. 6 bulan gedang we dah harga ini akan sanggu-sanggu acan. Kayak teh buat parala aya imah teh. Ngelengis kaayaan kieu wae. Di imah asa di sorangan asa jadi randa meureun. Cara ape sapu wae tadi. Ngagoler heula ieu lampangkeun cangkeng. Iya mun salama imah teh ya. Mana? Iya. Tah ya bogana. Oh iya sama teh. Tuh, sae meureun ya. Di mana ya ieu? Oh, tuh tambah mun teh ieu. Oh nya mun. Geus sampai teh bayun nya. Ieu tuh. Geus larang lahar ieu, ribeuteung. Turun nya. Ieu. Heeh. Terus diantarkeun. Ieu. Ieu. Sabun teh hudang-hudang. Nu bridikeun. Nikmahna ieu. Ya, tuh salam. Kadek cecek kadek di sini ya. Sugan teh si Akang si Uy. Tuh sanes ieu. Aku mah teh naon ieu teh. Aduh, ini da luas keur sae. Iya, abdi katitipan ieu ti Wanceng beas. Oh, Wanceng. Heeh, bade di antarkeun sepeda teu aya bana bocor. Kumaha teh kabar si Akang teh aya nganterkeun sepeda? Entah aya ting ka mana meureunnan ting ka kota ting ka mana. Sugan teh si Akang nuju pulang teh ngira luas. Duh atuh nuhun pisan ya mending ngarepotkeun diantarkeun ka dieu. Nya wios aduh teu naon ieu. Maturnya si Wa teu nuhun nya. Ditampi gitu. Nya. Jadi terus ngaieueun wangan sabieu teh gedang. Kacang meureun teh jeung balingbing meureun. Teu nuhun atuh nya kitu mah ditampi ya. Kin diwartoskeun. Heeh, wartoskeun kitu teu nuhun gitu. Nya. Heeh. Duh ieu abdi ge itu babad can anggeus ieu di ditu teh. Heeh, itu nya. Nya mun mangga Kang. Aduh teh ya. Mangga. Naon ieu ya? Kang. Kang. Nah arek balik. Ye, puguh arek balik nya ieu pagawean we ujug-ujug ya. Beribeuteuh nang kita tadi ladang. Heeh, kikedeung paling ya. Kagoki mangateng ya. Urang teu teh nya. Ieu. Ieu Kang. Mantap euy. Aduh lain tabeuh mah oge nu bogana tuh. Heeh, urang kalah make ieu naon parang gitu entel kaleungeun. Gagal untung salakina itu tabeuh we. Aduh. Orang balik tuh nya. Ayo kade. Ayo. Gagal ya mah. Urang ilah. Budak nepi teh nya si Boher teh mah. Mugia we nepi mah amanahan teh amanahan teh. Pak. Tuh, kan saya. Geus, alhamdulillah nepi. Begitu tuh. Syukur geus lima. Tuh, orang mogok kok euy, pering beuteung aduh. Dan dahar maneh. Kan. Nah, itu urang dahar yuk. Enggawean malah. Heeh, nya. Kunci lah kunci. Encan di kuncian emang. Encan kunci lah. Tuh, orang penggalengan. Ieu rasaan mah ieu lah. Sugan teu pahili deui ayeuna mah. Kang. Ampura Kang. Sia naon sih? Abdi buru-buru Kang ampura euy. Teu ningali. Ieu ruksak nu batur. Kedap hampura Kang aduh. Abdi teu ningali euy.
terburu-buru. Kudu kumaha ieu batur ngagantiana. Ih. Ari geuning sia. Kang, hampura Kang. Guan teh saha aing mah. Dina naon eta? Ket adatan gitu. Kita abi tadi keceplosan doang Kang. Ye. Hampura. Kumaha ieu teh? Aing jadi kieu. Hampura Kang. Sama-sama orang cilaka. Jadi Kang. Beneran ieu kumaha ieu? Urusan eta teh tagihan teh kumaha ieu? Udah orang can nepi ka imah baturan, orang ngobatin ieu. Ieu kan wae ku batur. Urang kuat bararaseuh ieu baju. Atuh. Temu surtei naon adat-adatan gitu pagapugu. Oh, geus Kang. Tenempo saha? Urang inditnya. Oh man ka ditu. Kewe masalah hutang mah. Oh siap. Awas mangkat ke ditu lah. Awas ya ulah hese. Diteangan paing. Tembrak teh saha tadi lamun jelema eta paling geleng meureun tadi teh. Kok bedegong paing. Sasantak. Harus ditipu batur lagi hutang, buat angin tenggar dia. Suwe hirup teh. Ieu wae mah. Apa wae kata-kata ini ieu ah. Dina teh. Iya asal ieu. Gardu ieu baheula mah ieu. Koneng baheula mah ieu teh si gardu teh. Ieu sugan ieu bawa sana. Wah, di balik layar. Asli, lain settingan, asli ya asli.